Ai sia kalan warak itu ngagubuk motor yuk. Ai Haji kalau ngecebrak wae kumaha ieu Haji. Warak nih tengah ngagubuk motor teh. Atuh. Aing mah mending lempang kieu gawe mah ya. Haji mah ngecebrak wae kumaha aing mah. Tah Haji gebuk sia goblok ah. Ngecebrak lempang aing mah. Ngecebrak we hayo. Ayo we mah tabrak ka aing teh. Naon Haji? Iya gubuk aing teh warak ngagubukna. Siling Haji lieur aing mah. Aduh eta ka aing kalang ngalunyak. Ngomong we hayo teh di kana motor teh. Jadi ngagawekeun ka aing sia mah ngagubuk motor teh. Lamun ngaji jauh di tukang tong ngetewel wae. Matakan gubuk benu ka Haji sorangan bongana. Iya kumaha sia ieu motor. Hirupan goblok Haji sia saya bedegong anjing. Bodoh ini. Ari aing pas ngagugulung monyet. Asih lain kana naon? Tadi Oh, kebun, tadi sawah. Di bawah teh ayo we ngetewel kawas kalkum ke RW. Oh, RW aing digubukan na motor kikituan atuh da euy. Sieun lah. RW milu urang RW milu. Ayo Balik ku. anggar we keceblak di itu tadi dia di sawah di. Ari sia ieu gubuk motor. RW Lagi yuk, atuh kumaha si Haji? antep we da bongan ayo we kawas kalkum. Dia kumaha aing motor. Si kalan ieu kumaha motornya aing diculkeun kieu. Mana teu werek. Aing mah kaduhung milu. Nyaan ke malah mun diajak moal aing mah. Moal aing mah aslina.